Naon eta teh? Iya penilaian. Jadi mana penting kayak mamun arek jajan teh kudu marawa wadah. Naon sih kudu aya peraturan kos kieu kan dan abi kudu mamawa wadah. Ada kumaha deui yang geus peraturan aya mah kieu. Nya naon sih pada mah plastik teh ngamudahkeun? Terus abi mamawa make wadah. Terus abi mamawa make wadah. Abdi oge. Heh, Kalista, ulah itu di peraturan dijieun oge jeung kabaikan urang oge. Nya, eta teh ngarah arurang leuwih ramah lingkungan. Ah, da, bade wake wadah, bade make plastik sarua we. Masalah higienis henteu mah kumaha kantina we bersih atau henteu. Ah, hese ngabejaan budak hese bejaan mah. Ai atuh. Ayo, hese ari mangkung lapok mah radieu. Pan, lari pan. Kalista sipa abdi terang marane teu tiasa narima peraturan anu anyar. Tapi marane oge kudu ngahargaan kana peraturan terus dijieun. Nya aku bener marane cobaan we lah atuh make wadah dan moal ieu atuh. Ya, tah kita cobaan make wadah sakalima. Kalista sih Pak, da kumaha deui aya peraturan mah kudu diturutan da ieu ge demi bumi arurang. Sok coba mun arurang make plastik wae mah susah diuraina. Ke bumi nu rusak kumaha deui? Nya cobaan heula sakali mah coba. Nya cobaan heula we. Naon sih make wadah anggar we ribet. Teuing ah, sebutan we. Terus juga loba aturan kieu mah. Mun bade jajan loba mah mawa dewe ti bumi wadahna. Mun bung ribet, jikeun we ngarah jadi bubung. Pan sampai orang mah di aramuan wae ku maranehna. Ayo urang ka kantin. Masih kene nganggo plastik tos aya peraturan ge teu diwaro. Saha si eta si Kalista jeung si Sipa. Heeh, si eta mah teu taat peraturan. Heeh, di kamari oge geus bejaan teu ngawaro. Heeh, bener. Atos-atos tong nyaliaskeun patut itu kangen lah. Kita sabe omong. Hayu ah lajeng deui ah. Kenalan sih ngaranina teh? Kadang nama kenamukan si ieu. Terus tong pipilueun urang mah. Bener cik si Bunga, nagara urang teh krisis sampah plastik. Oh nya mantap marong kita make wadah. Hayu urang berubah karunya ka bumi sareng sungai-sungai nu tercemar ku sampah urang.
orang nggak bawa wadah hungkul. Tapi tentang ngarobah saeutik dampak badag pikeun lingkungan. Kesehatan. Jeung gaya hidup. Kaluan wadah ngabantu ngurangan sampah plastik. Ngehemat acis. Jeung ngadukung gaya hidup berkelanjutan. Yuk orang gunakeun wadah kanggo jajan.